bisi urangna poho kana naon-naon bulan tah ganggarateun teh hartosna can wareg kapotong eta teh ganggarateun kitu eta biasana kana lagu ganggarateun kana dongeng ganggarateun cik atuh teraskeun dongeng teh ganggarateun pisan batur kersa pas panengkeun dar eureun eta ganggarateun kade bisi lepat cing nyeun kalimat tina ganggarateun bumi abdi alamatna di ganggarateun nomor 3 lain kainya sakamana wae eta itu ngarti teh sarwajeng dina guru panitah ka barudak coba kamu buat kalimat dengan kata mesra kulantan budakna teu nyaho calengceung teh tadi saya di jalan ketemu dengan si mesra lagi naik beca lain ulah ka mana wae sia teh komo bahasa Sunda urang kudu ngarti tah ye contoh lamun anu ngawuluku kok lagi apa namanya bahasa Indonesia itu mau wuluku itu lagi apa itu itu yang ke sawah ya di sawah pakai kerbau itu gini suku aya kia ternyata kia teh berarti itu kerbau yang sebelah kiri muning nu belah kenca eta kia mata kia ka kenca sia gitu nya mider nu belah katuhu mata mider eta teh ka katuhu pengkol ke namun cek asana belok kanan gerak belok kiri kia mata ku petani mah ngarah teh capek sok kitu jaluk kia oh mengko ka kenca mun geus keur lempeng ngeunah mider jaluk tah mengko cenah ka katuhu kitu tah lamun begitu muning ngalieu ka tukang laguna bakal beda truna lantaran kamu bunga si truna nah alhamdulillah ketemu oke jarang budak kora nu gagah juga Pak Is teh jarang ngabajaan kok jarang atuh budak kora dosen sukses biasa meredan anu mantrikeun Surabaya teh imah dalam rangka alasan bungkul dan doa aslinya mah kedah ngawal Surabi tah pecut paranti ngagitik muning teh muning lamun kareket apa namanya kareket kalau malas dicepret itu menyepretnya dengan pecut nah kade pecut jangan sampai nanti bahasa Indonesia berarti itu salah bikin kalimat dengan pecut oh tahu saya Pak asam rasanya pecut salah itu mah kecut kade tak terus simpai tali nu aya dina pecut tali eta teh simpai kok jadi jangan salah di mana rumahnya di Gang Simpai Gang Simpang eta mah tong nyawanan aduh naon teh gener tali dina pecut nu dibelit-belit dikulilingkeun biasana tina lulub teh tali meunang ngeueum dikeum dulu dikeam di dalam air itu baru lulub namanya kolotok siga loceng bangunna gepeng dijieun tina kain nangka eta biasana ditunan na beung muning jelema teh sampai apa ngadenge kolotok ieu tah ieu muning urang kolotokna ieu tah ieu muning urang da beda sorana mun leumpang jadi mun muning jauh tuh muning satu jauh ting tuh kolotokna apa gitu kade bisa enakeun kolotok teh apa itu toko yang rupa-rupa dagangannya kolontong tuh eta mah sok lain-lain wae kade kolotok teh beda ieu nya tah halo yuk Assalamualaikum salam Kang Ibing damang saya ya serang di Cianjur mohon pada Tumaros mohon dina tanpa dina peribahasa Sunda aya nu disebat hiji abdi narosna naon anu disebat hamur cocok murah bacot eta ka hiji anu kadua naon hartosna uteut poho walang taga iya anu katilu hartosna upah ibunan alah teu kadang oh nah anu terakhir naon disebut jauh mangkan pulang hatur nuhun sareng Hamdan Kang Ibing mangga nuhun Chef Hamdan anu pertanyaan anu dua ti akhir tepatos kadangu beberak bekan tapi anu jelas anu tadi kabeh poho ko naon tadi teh naon tadi teh cenah aduh aing teu kadenge euy da dicaratet atuh naon bete oh nya hamur congcot murah bacot ngomong nak nyerok cok ngomong loba nyarekan loba pika kadang-kadang kurang naon pika nyerieun tapi kana rezeki ge teu henteu pedit
jadi berehan itu hamur congcot murah bacot ai bacot omongan cek orang Jakarta gini sok aya bacot ngebacot lu sebenarnya tidak bahasa Sunda teh kasar bacot teh ngomong jadi murah bacot teh itu kali dengan ngomong we nyarekan tuh itu silimin ini ke tapi ulah salah hamur congcot nih congcot teh pen itu tuh dahareun soal makanan ya hamur tamu zaman ayeuna mah oke aja dia cerewet tapi duitnya nggak pernah pelit itu terus nu kadua lir kapuk ka ibunan leuleus lamun kapuk teh hampang lamun keuna ku ibun kudu baseuh hampuk mah ngalumuruk ka handap jadi lamun urang misalna jelema nu dipikanya terus urang ngomong ieu si eta teh jelema dipikanya pisan ku terus ngomong ieu nu dipikanya kumaha teh nyaho sia kawin saisuk kelek teh aduh leuleus lir kapuk ka ibunan tuh bejar meneng gitu meneng laraya peteng ati ni Rasolendra kagak salah eta mah tuh terus naon deui cerita poe deui pertanyaanna eta ka Pais lah nuhun kitu pas uing name ka Pais hatur nuhun Pais ayeuna nuju ngajajabkeun Surabi ongkoh Surabi dikadiekeun ayeuna diuihkeun deui diuihkeun deui Surabi ayeuna hatur nuhun Pais eta mah tuh Pais malah mah tukang Surabi hiji-hijina sadunya nu kasep ngan eta bager deui nya da urang lain teh hayang ngadoakeun ka nini tukang Surabi da maena meureunna aden sanes teh hayang masian bisa dipasieun ka aden beak modal abdi tah kantun bakal tamplok mah bubur sareng naon tah anu sok di buah batu mirasa teh poe deui teh dahareun laut anu aya di Bandung siput teh naon euy da karunya mah ku supir urang nu karunya mah deui abdi gaduh supir watir pisan Bapak ada abis yang sekali-kali ajakan atau cenah tuang seapod juga orang kenawan seapod dibaca tadi sisi oh siapa yang siput abdi sekali-kali ajakan atau abdi gaya ngarosan tuang seapod oh siput berenya hakaneun laut meureun maksudna mah ai food teh dahareun ai si teh meureun laut jadi hakaneun laut teh naonnya karang naonna halo ya apa isang ibu ana deui mohon ke Pak abdi teh janten emotnya ari ku bahasa Sunda teh emot nuju alit pun bapak teh sok didongengan atau didongengkeun didongengan sakadang kuya sareng sakadang monyet nah pertarosan abdi ieu teh mung sasakala ungkul atanapi kumanya maksudna teh karangan anu didamel ku sepuh urang urang jonjol ya. Gitu atanapi memang aya riwayatna kumagi kan marurang kalih ayeuna mah pami didongengan teh nya sanes ieu bangsa Spiderman Putri Salju anu kitu tah abi teh hoyong terang teh eta aya henteu bukuna kitu buku aya Bu aya di taman bacaan Caket Rorompok abdi aya oh kitu mohon kumargi abi teh hoyong kitu di Margawangi 4 aya ngadongengkeun eta teh carios binatang teh carios sasatuan teh fabel mohon eta diibaratkeun yen sato teh tiasa ngomong atuh ulah aneh geuning di luar negeri eta beurit ki Mickey Mouse seakan lucu padahal di orang kata beurit di orang mau dipek-pek beraya beurit teh di ditu mah Mickey Mouse lucu tah Mouse tekan beurit Mickey jenenganana gitu Mickey Mouse beurit lucu teh padahal mun diemut-emut saha nu lucu karena beurit di urang kumaha abi bade ngadongengkeun ulang ka pun anak teh so kadang-kadang ieu teh kumaha dongeng teh ngawitanna teh gitu ngawitanana dilabang-lamangkeun Bu ngangolama upamina sakadang pecang di urang mah disebutna teh orang cerdik jelamin sesatu anu pinter anu cerdik anu buaya ge tiasa katipu kita tah kitu panginten nyata abdi teh hoyong kitu istilah nama nya ngayekeun deui sumun sae Bu tong duikeun ka mun dongeng teh ulah Superman ulah kitu nu kitu-kitu we teh urang teh kumagi abdi oge pun bapa di dongengan eta teh asa regreg kitu nya walaupun aya sanaos eta teh mungkin bohong gitu nya teu aya tah kitu tapi aya nya panya bukuna aya fabel cerita binatang aya anu nerangkeun tentang kelicikan mohon kitu nya mohon hatur nuhun mangga malah lamun emut kana sasatuan eta saleresna mah pasipatan sagala eta mah kumaha jalmi di daerah masing-masing seperti urang ningali burung heulang manuk heulang urang mah terangna osok nyokotan anak hayam tapi di Indian mah dianggap leluhur sehingga suku Apache mah make bulu heulang kaituna tah sapertos kitulah di Thailand gajah juga merupakan atong kitong tebih-tebih atuh mau ngeditatar Sunda punya rasa tersendiri gitu benten nu mawi zaman kapungkur ge sok aya wae di urang mah jenengan-jenengan para menak urang ge pan Kidang Pananjung Kuda Lalean Lembu Agung aya sadayana aya ajian Lembu Sekilan aya tah kitu malah mangan apa namanya teh hayam muruk Gajah Mada ge nyaranak itu fabel tapi tah eta tah dina bahasa Sunda teh
Ih, maksudnya telepon. Halo. Salam. Ayo serang dan ieu teh Ciapus ya. Mun ti Ciapus mun. Hoyong naroskeun ieu. Upami kanu sanes aya paribasa gagaduhan sareng kagungan. Upami kanu sanes contohna kieu. Kang Ibing ieu teh kagungan, tah eta nu mana nu saena kagaduhan atau nu kagungan. Ai gagaduhan mah seseueurna ka pribadi. Oh gitu. Ieu nu saha ieu cenah? Eueuh geuning manawi teh nu saha gagaduhan gitu. Oh gitu. Upami naroskeun kanu sanes mah. Mohon. Ieu kagungan Bapak sanes. Duka tuh tah gitu. Oh gitu. Mohon. Terus tadi teh eta asa ulah ngotuang eta kagungan, Pak. Mohon. Pami di payuna, eueuh eta tuang kagungan. Tah eta teh henteu kaci. Kabing. Tulan. Tadi teh anu teh ka waler teh hiji anu pertawasan ti urang Cianjur teh ieu walang taga gitu. Oh, uteuk tongo walang taga. Mohon. Salaresna eta teh sasatoan anu aralit pisan. Mun hartosna teh naon teh? Jadi teteh maksudnya kepada bubuk-bubuk sampai ke bubuk-bubuk yang kecilnya. Eta teh mah. Bamina makhluk-makhluk teh ti mimiti gajah nepikeun ka uteuk tongo walang taga ta. Pang nu alit-alitna gitu. Mohon. Uteuk tongo walang taga kecilna teh berderet tina uteuk. Uteuk teh utek-utek. Utek-utekan. Uteuk tongo mah Bapak arapa pamengkeut mah kapungkur ayeuna mah datara aya budak cocok tongo nepi ka bareuh curugna. Uteuk tongo walang taga temun mangga. Aturannya. Sami-sami. Assalamualaikum. Salam. Tuh bahasa Sunda teh saya deui telepon. Halo. Salam. Hiji deui teh Acan. Naon, Pak? Jauh ka Bedug Angang Kadulang. Sanes kadulang. Tah. Terus anu kadua mah nyumput buni di nu Caang. Jauh ka Bedug Angang Kadulag eta nembutkeun jami anu jauh tina agama. Kitu. Tara pisan ka masjid, kara ka masjid sanes teh jauh kana agama tuh. Ai cing si eta cenah si urang onang bisa ngaji, boro-boro ngaji ah. Jelema jauh ka Bedug Angang Kadulag gitu. Tah, paribasa teh kitu. Terus nu kadua teh naon tadi jadi teh? Bieu teh naon? Naon? Naonnya bedanya? Jauh ka Bedug Angang Kadulang tah eta teh jelema anu tara ka masjid bangiteunana tebih tina anu tara ngadeuketan babagan agama. Tah, ieu nu deuketan SMS ieu. Nah, kitu. Terus naon bieu teh poho deui pertanyaanan atuh da aduh aing mah. Kang Ibing terang teu ai banjaran teh lembur. Asalna tina kecap Banjar, lembur matuh Banjar Karang Pamidangan gitu. Tah gitu. Terus naon deui atuh? Ada ieu kana SMS teh jelema teh diatung geus kudu SMS tadi mah nanyakeun mah kan hiji poho deui. Halo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing. Semua. Abdi teh tika pungkur bade naroskeun ieu aya peribahasa anu nyebatkeun seperti kemang kangkung gitu teh. Mohon. Aya beli mah nu sok oninga mah kembang kadu. Mohon aya kenang kangkung ge ke urang pilarian da aya. Mohon punten tah abdi rada apaikeun. Mangga ke apaikeun ku abdi di baterean. Mohon. Mangga. Ieu bilih aya hilap nu kamari teh aya nu naroskeun teh ngeunaan tah ieu ari bagian gegeret antara liang irung teh dina bibir aya nu geberet magi dua eta jenenganna kapenak ku abdi nama runcang. Atana piru runcang. Tah eta teh tah ieu teh nu geurit di tengah ieu. Tah matak lamun jelema eueuh runcang kade cenah bisi turunan maung. Da maung eueuh runcang mah kitu. Tah runcang teh eta. Kitu. Jadi kulan Kembang kangkung teh naon hartosna? Ki abi milarian kemang kangkung mah. Sumohon. Kemang kangkung mah teu kapenak, Pak. Mohon. Iya, nanti poekeun kitu pangcangan keun. Mohon kemang kangkung kayak orang tinggal heula di tukang kangkung ku abdinya. Mana we aya kemangan gitu teh urang tinggalian ku abdi. Kang Ibing lah. Mun urang pilarian ke kemang kangkung teh naon gitu tang taroskeun ke tukang kangkung. Oh, nutu naon Kang Ibing? Enggak, Tuas saja Kang Ibing. Jo, tu si kokot rada gelo teh. Pan aya laguna cenah kemang kangkung panineungan. Bang Tanjung eta mah tuh. Manya anak king jimat awak king jor-jor kena kangkung. Si kokot mah. Alah.